Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم مولد كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال الإمام السري: من عظم مولد أن يكرم فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصد روضة من رياض الجنة لأنه ذلك الموادع إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر: محمد بشر وليس كالبشر بل هو يكون والناس كالحجر. Waqala abah wa emak ngomong sing asap-asap ngejona komok ngajina. Oke, nabisim Abdul Bukhari mati al-alim al-alamah al-bahrul kahamah syaikhul wa syaikhul nabru berisim Abdul ya umumah guru orang sadayana anu parantos nabi kemuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala sing pamudah-mudahan ditambah kemuliaan anak amin dicembarkan milik rizkina disehatkan badana amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anu kusum hati hari mati aparatur pemerintahan baik anu di pagirangan anu di palanduhan wakil khusus kalirahan wirafesna beserta jajaran-jajarana anu parantos nampih tugasna sing mudah-mudahan aranjeuna sing disabarkeun dina ngajadi hatena pikeun ngajalankeun tugasna amin ya Allah ya rabbal alamin. Odan kusum ati dihormati dewan juri anu parantos hadir di payenan Sumati oge di payenan urang sadaya anu parantos nampi kamuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala sing mudah-mudahan ku Gusti Allah ditambih kemuliaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kemuliaan anu kusum ati dihormati mamang santri bagi santri baik anu di pagirangan anu di palanduhan wakil khusus anu hadir di tempat ieu mudah-mudahan urang sadayana hadirna dina ieu tempat sing dicatet hiji kasarian di payeuna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangduhun balba kejembaran mana
puja ngajengkeun panghias rasa urang sanggakeun ka Allah aja wa jalla mendenga Allah anu maridai sesa puji anu sajati anu urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ijati mendenga Allah anu maha suci anu mana Gusti Allah teh parantos masalan ka urang nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat badan sehat pikiran sehat jasmani sehat rohani anu kata hitung gede sinaran leutik na alhamdulillah oke kita selap dina rasa kita selap dina hati kita kebul dina kalbu kita jelir dina pikir walau ada rafil ain akrabut bil qalbi saksana jan orang jauh di mata tetapi dekat di hati alhamdulillah. Oke, salat beserta salamna kemudian terbocorkan. Kajungan alam anu orang saalam dunia macam pada anu ngajantenkeun rahmatan lil alamin wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana tata pipi insan berbudi kanjeng Nabi anu sajati ibarat gapura anu diregi anu dihiasi ku enten biduri anu ngajadi jajati min api anu ngajadi jajati min rasa kanjeng Nabi teh bagus bagaikan daun anu kemblok rejo ngagalimbing sapanjang beding corang sepanjang borang nugakeun kalimat thayyibah anu berlafazkeun la ilaha illallah anu mana di masyrik budi ka maghrib di sabang budi ka marate oke budi ka urang sadayana anu turut kana ajaranana. Oke, salam beserta salamna kemudian tetap bercurahkan kajunjungan orang kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabiat tabi'in kata mukminin anu berdosa. Oke, apabila proses ka urang sadayana anu hadir di tempat anu mulia uga Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan urang sadayana hadirna dina ieu tempat di kajian syafaatul ulama mungkin di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus hadirin rahimakumullah di zaman ayeuna loba jelema anu mere contoh tapi sati jelema anu bisa dipakai contoh naon pernah mere contoh teh gampang para hadirin sadaya anu hese ge nya dan jelema anu bisa dipakai contoh ku urang. Tah dina kesempatan ayeuna sampai badanya bahas tentang saeutik akhlak Kanjeng Rasul bedana Kanjeng Rasul jeung urang jeung kamuliaan keistimewaan anu ngajadi nabina Kanjeng Rasul. Naon modal utamana anu mana modal utamana Kanjeng Rasul melaksanakeun perjuangan Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta dengan akhlakul karimah. Menghadapi akhlak dan anu mantap itu akhlak teh ulah sampai berubah anu mana masa satwe berganti tetapi keyakinan dan kedakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah sampai mati. Para hadirin sadaya 15 tahun Kanjeng Rasul cicing di negara Mekah bikin naon bikin menghadapkan akhlak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala 15 tahun anu mana 15 tahun eta lain waktu anu saeutik waktu anu tebel ngan menghadapkan akhlak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu modal utamana jeung inti utamana Kanjeng Rasul ngahadakeun akhlak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala keur mungguh lagi kana lamun bangunan urang kokoh eta pasti pondasina itu kuat. Para hadirin sadaya tah pertanyaan kudu saha urang teh berakhlak anu mana urang berakhlak teh kudu kadua anu paling utama urang kudu berakhlak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala
naon urang teh berakhlak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu kahiji ulah nyapotokeun Gusti Allah jeung perkara anu dan anu kadua ulah nyembah ka selain Allah. Hadirin rahimakumullah, urang sadaya teh hamba Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana sabar hamba Gusti Allah urang teh wajib nyembah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana urang teh ulah nyapotokeun Gusti Allah bahkan nyembah ka selain Allah cek sa urang hamba na cek urang ngan Gusti Allah teh ngaku bahwa urangna hamba Gusti Allah karena naon karena Gusti Allah mah ngaku Kanjeng Rasul bahwa hamba Gusti Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Gusti Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi 'abdihi Maha suci Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngaberjalakeun Kanjeng Rasul anu mana bahwasana Kanjeng Rasul teh hamba aing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanggeus naon kata-kata eta Gusti Allah belantarkeun sanggeus Gusti Allah muji ka Kanjeng Rasul sanggeus Gusti Allah nyoba ngacaci ngamati bahkan dihina ku umat Yahudi Kanjeng Rasul lulus dina segala ujian dan cobaan Gusti Allah Subhanahu wa taala tah dina Gusti Allah ngalantarkeun bahwa Kanjeng Rasul teh hamba aing cek Gusti Allah Subhanahu wa taala tah urang lamun hayang diaku hamba Gusti Allah Subhanahu wa taala urang teh kudu siap narimakeun ujian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala leuwih pinarimakeun ujian urang teh kudu lulus dina sagala ujian Gusti Allah Subhanahu wa taala pasti Gusti Allah teh ngaku ka urang bahwa urang hamba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna urang tumpo kahambaan Kanjeng Rasul jalma anu bersih hatena nyaeta Kanjeng Rasul jalma anu gadah akhlakna nyaeta Kanjeng Rasul bahkan jalma anu loba dosa geus dijamin ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lamun Kanjeng Nabi ngabogaan dosa eta dosana dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah tetapi para hadirin sadaya Kanjeng Nabi teh sampai bengkak dan ngajadi katina karena naon karena ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih hati akhlak bagus bahkan mendosa dosa istijamin ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diampura dosana tetapi Kanjeng Rasul masih sempet-sempetna nyarios bahwa aing teh cek Kanjeng Rasul masih keneh kudu Gusti Allah Subhanahu wa taala atur kamu urang anu unggal menit unggal batin urang teh ngalakukeun dosa jeung dosa anu mana urang lebih membutuhkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ialah cara berakhlak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu kahiji urang ulah ngapuntutkeun Gusti Allah jeung perkara anu sejen anu kaduana ulah nyembah ka selain Allah anu kadua urang teh kudu berakhlak ka saha urang kudu berakhlak ka manusia anu mana manusiana sarua muslim jeung urang-urang dengan cara naon dengan cara saling menghormati satu sama lain ialah nu diajarkeun ku Kanjeng Rasul bahwasana Kanjeng Rasul mah henteu sakur-sakur umat muslim dihormati tetapi umat Yahudi umat Nasrani kafirin Kanjeng Rasul mah dihormati lamun eta umat Yahudi ditengusi ke rumah jadi agama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi beda para hadirin sadaya, lamun umat Yahudi, umat Nasrani, wani musik pernah jadi agama. Kanjeng Nabi wani pengharapan ngelawan perang nyawa taruhana. Tah ialah anak orang bakal dicontoh anu mana orang berkali menghormati. Lamun dolor orang awana hidang orang dihormati, putih dihormati, kaset dihormati, geles dihormati, segala rupa keayaan saudara-saudara orang anu sesama muslim tetap orang kudu dihormati. Inilah cara berakhlak dan menjadi manusia anu sesama muslim anu mana orang kudu saling menghormati satu sama lain. Tah pertanyaan anu kedua, kunaon Kanjeng Rasul teh dijadikan contoh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab logikana kieu lamun kebo disitah contoh pondok eta nyontona bego. Karena naon? Karena kebo mah nyontona kebo, pondok nyontona pondok. Tah kitu oge manusia dianjurkeun nyontoh ka manusia. Sebab itu Gusti Allah ngajadikeun Kanjeng Rasul pikeun ngajadi contoh pikeun orang. Karena naon? Karena Kanjeng Rasul teh sami manusia siga orang. Dan Kanjeng Rasul mah manusiana basyarun la kal basyar, manusia tetapi lain manusia biasa. Anu mana Kanjeng Rasul teh manusia anu luar biasa. Seperti dina syair Muhammadun basyarun wa laysakal basyarun bal huwa yaqtatun wal nasu kal hajarin. Kanjeng Nabi teh manusia anu mana Kanjeng Nabi lain manusia biasa siga urang. Kanjeng Nabi teh beda jika lain siga urang. Naon bedana? Pan Kanjeng Rasul teh manusia sok sare siga urang nya. Kanjeng Rasul sok sare anu mana sarena Kanjeng Rasul teh beda jeung urang para dulu sadaya. Lamun Kanjeng Rasul sare mata beureum hate melengkir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang mah ya mata beureum hate pun. Jar lamun disarawakeun jeung batu intan mutiara, batu intan permata, lamun urang mah batu biasa anu mana Kanjeng Rasul teh disarawakeun tina pada mahal dan istimewa. Para hadirin sadaya, ialah bedana Kanjeng Nabi. Naon bedana? Kanjeng Nabi teh manusia sami siga urang. Dan Kanjeng Nabi mah manusia anu luar biasa. Sebab laku lampah Kanjeng Nabi eta sesuai perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu dilakonan ku urang ayeuna ieu bekas contoh urang nyamana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu katiluna nya eta Kanjeng Nabi kunaon cenah dijadikeun contoh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab Kanjeng Nabi mah manusia anu paling komplit lain kertina dirina wunggul tetapi kertina ngarana Kanjeng Nabi mah istimewa bahkan manfaat bikin orang sadayana. Seperti Cuk Imam Seri mengeluarkan fatwa yang begitu indah. Man qasada mawadi'an yadra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Sing saha jelma anu ngalangkahkeun dua sampean anak ngepatkeun dua pananganana bikin ngadiran ke tempat anu di mana tempat eta keur ngarayakeun kelahiran Kanjeng Nabi. Dina tempat eta dibacakeun selawat ka Kanjeng Nabi, diagungkeun aran Kanjeng Nabi. Oge
disebut-sebut aran kanjeng Nabi pakad qasada ridatan min riyadil jannah eta sarwa bae lempangna urang kumpulna urang sarwa kumpul jeung lempangna di surga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah para hadirin sadaya urang teh lempang di kodong nepi dirangna nepi pasir nepi dirangna nepi landehna urang teh lempang ieu teh munggu syariat munggu hakikat nama urang teh lempang menuju kana surga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu mana urang teh pernah naon cenah urang ngayatana samodel kitu pernah naon urang manfaatna aran kanjeng Nabi sampai aran kanjeng Nabi teh mulia teristimewa pernah li'annahu ma qasaba balikal mawadi ila mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mual pati